Jeung tips awewe meh tadi kasarannya lamun misalkan aya nu sakali di kasaran ku lalaki terus ninggalkeun terus aya oge kan nu di kasaran tapi tetep cinta nya mencoba mertahankeun gitu. Jadi kieu lamun misalkan lalaki urang ke posisina heuh salah terus urang kasar, lalaki urang cicing tong kalaka abong urang ngakasaran lalakina cicing wae kalaka beki angot neunggeulan ulah. Jadi lamun posisi panas jeung panas kajeung keneh urang tahu diri orang menjauh heula, menghilang heula kayak di saat pasti aya rasa duh rindu nggak ada chat kieu di saat orang geus dingin pengen ketemu baru diomongkeun. Jadi tong asa aing abong teu dibales kasar ku lalakina hayoh wae karena emang emosi lalaki tuh gede banget atuh guys. Ayeuna nya sajago-jago awewe gelut, sajago-jago awewe bisa nonjok itu ieu angger jeung lalaki mah pasti eleh wae ari nu bener-bener lalaki sejati mah seperti itu. Semoga membantu ya kan.